Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak miwah Ibu sareng hadirin hormateun simkuring. Urang panjatkeun puji syukur sholawat serta salam ka Allah Subhanahu wa taala nu atos masihan kesempatan sareng kesehatan. Dina waktos ieu simkuring bade nepangkeun kesenian tari tradisional di Jawa Barat nyaeta Jaipong. Indonesia ngagaduhan ragam tarian khas daerah anu teu acan tangtu kabeh jalma warauheun. Salah sahijina anu wajib ku urang apal khususna di Jawa Barat nyaeta ragam tarian anu kudu dilestarikeun. Di antawisna aya tarian merak, topeng, sareng tari jaipongan anu ngagadung nilai popularitas anu kasohor di mancanegara. Tari tradisional mah khas ciri pisan ku iringan musik gamelanana. Atos waktosna bangsa Indonesia teh leuwih dikenal ku dunia luar pedah ragam kesenianana. Jaipong tiasa masihan kontribusi anu seueur ka para penggiat seni tari. Dimanfaatkeun pikeun ngalanggarkeun kursus-kursus tari Jaipong. Seni tari teh tos kudu dilestarikeun. Sabab budaya modern tos seueur dipake di mana-mana. Urang teu kenging niru budaya-budaya anu aya di luar negeri hungkul. Tapi urang kedah ngabangga oge sareng negeri urang sorangan. Hayu urang mulai ti ayeuna ngalestarikeun kesenian tari tradisional. Sabab mun sanes ku arurang nya kusaha deui. Diatoskeun heula panginten sakitu ti simkuring. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten bilih aya kalepatan anu kirang merenah dina manah para hadirin sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.